Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios fiksi mini basa Sunda kalayan judul Langit di Situ Bagendit. Wilujeng ngaraoskeun Rung. Nyangakeun kasepuhan Langit lenglang mangsa panon poe nyerangkeun ti satukangeun gunung haruman. Situ Bagendit masih nampi sabandiri nu hayang numpi. Niiskeun pikir luhureun rakit atawa sosoangan. Dalinding angin lir mepende hate ku kasimpe wanci pas sore. Lambak ngusapan dampal nganteur lamunan nyorang mangsa ka tukang basa anjeun wakca sebatesna ngajauhkeun lelembutan jadi marojengja. Katumbiri nu teu weleh mapaesan lalang sehate sumirat endah nyaangan tina samagaha na jero dada. Diropea ungkara nu katarima ti salira. Tresna Kang moal suda najan kudu ngantosan sawindu mangsa. Ucap anjeun ngalageuna kadengena ngusapan rasa. Abdi kedah amit tina tali asihna tos dicangking. Apanan salira teu weleh dipirikingkeun. Dirobeda lampahna nu sakaparan-paran. Anjeun tatag nyinglar kaliringrang tina paribasa mudag-mudag galangkang heulang. Pamaleure akang lain ukur babade tapi katigin nu gilig tina acining sanubari. Abdi kersa kuring pasrah tumarima. Langit Situ Bagendit kahilman wanci burit ngusapan raga sangkan hudang tina impian nu ngaguna sika. Enggoning dari makadar pikeun mapak mangsa nu
kudu disanghareupan. Cak baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini langit di situ Bagendit. Baraya Kang Has tokoh anu ngalalakon dina ieu carios mangrupikeun hiji istri anu nuju numpi niiskeun diri di situ Bagendit. Lamunanana nyoreang ka mangsa katukang dina nalika dirobeda katresna ti hiji pamaget anu saurna mah kersa nampi dirina anu dina waktos harita nuju kagungan masalah dina rumah tangga. Carogena sok sakaparan-paran dina lampahna anu gajantengkeun si tokoh ngaraos kasiksa. Ku ungkara tresna ti si pamagat eta anu keukeuh mangaruhan sangkan kersa nampi kana katresnana, antukna si tokoh leah manah kersa ngantunkeun carogena. Namun dina ungkara pamungkas ieu fiksi mini dijentrekeun yen si tokoh kedah lugay tina impianana enggoning mapag mangsa anu kedah di payunan, tangtosna sabada dikantunkeun ku pamegat na eta. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan janten pangbeberah kana manah sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten kana sanes kanten kakiranganana. Kalayan dipungkas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.